Geus nincak dina mangsa di mana jelema silih salahkeun goreng sangka main fitnah ngarasa bener sorangan jeung ngarasa sapang benerna nepak dada jumawa nulak cangkeng dina kelek geus langka boga rasa rumah satu marima kana kasalahan jauh kana menta hapura di mana menang masalah diheulakeun ku tarik sora bahayana nu bener jadi salah nu salah jadi bener jadi jelema mah keukeuh tukang ngomentar batur tukang nempo batur sok poho ngomentar kana awakna sorangan kabatur we cekasna teh ieu tah cirina jelema nu goreng hate sik-sik melik sulit ati gorong gucus beh dituna belang bayahna pan geuning cek Syekh Ibnu Taimiyah ge fal hasadu alamatu dzafil qalbi iri adalah tanda kelemahan hati bahkan Gusti Allah ngadauh dina surah Al-Falaq wa miya sari hasidin iza hasad kumaha cenah engke di akhiratna iya kumal hasada fa innal hasad taqulul hasanati saknya nyana hasad ngadaang amal kahadean kama taqulun narul khotob sebagaimana api membakar kayu bakar.